kita nyanyi dengan Cimot. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih Cimot dikasihi Tuhan. Burung pipit Cimot, ya teh siga manuk kieu nya. Lagu naon eta teh? nuju Nyanyi lagu naon? burung pipit yang kecil. Oh, gitu. Kunaon janten lagu eta nyemutan iya karena manuk. Iya, manuk teh kan diresep gitu ngopi. Oh, gitu. Kunaon Cimot resep kana lagu eta? Kan dipikasi ku Gusti. Oh, gitu. Leres pisannya orang sadayana dipikasi ku Gusti. Orang kalian anu di bumi oge kitunya dipikasi ku Gusti. Sarua sareng Cimot jeung Teh Ila dipikasi ku Gusti. Tah, ieu teh sarua sareng bangsa Israel Cimot. Masih kene emut karena ceritana bangsa Israel Nu mana? nu diselamatkeun di tanah Mesir. Oh, nya. Masih kene emut? Emut. Tah, ayeuna urang ngadangu deui ye carita bangsa Israel anu dipikaasi ku Gusti sarua sareng burung pipitnya tadi teh. Sareng Cimot sareng Teh Ila oge. Tah ieu bangsa Israel teh saatos disalametkeun ti tanah Mesir, maranehna teh meuni bunga Cimot. Unggal poe maranehna teh jaroget. Mararembang puji-pujian kanggo Gusti. Meuni Jogetnya kieu tah. Oh, kitunya jogetna. Oh, muhun atuh jogetna Cimot mah alus lah. Tah, tapi Cimot eta teh ngan ukur sakedeung maranehna maruji Gusti. Kedap teh. Kedap. Kan aranjeunna teh geus teh jadi budak deui. Nah, terus kumaha? Tah, maranehna teh ayeuna tos merdeka. Tos teu janten deui budak-budak beulian. Mun di Mesir mah maranehna dititah gawe mau si enjing dugikeun ka santen. leres pisan. Nah, ayeuna maranehna tos salamet tina tanah Mesir, maranehna aya di gurun pasir Cimot ayeuna mah. Kadahareun maranehna di gurun pasir teh teu lila deui bakal seep. Nah, upami dahareuna seep kumaha atuh bangsa Israel? Upami Cimot teu gaduh dahareun kumaha Cimot? Aduh, lapar. Meni laparnya. Tah, bangsa Israel ge kitu maranehna kukulutus. Maranehna ambek-ambekan ka Musa jeung ka Harun. Mahanya karar itu terus diselametkeun ku Musa sareng ku Gusti Yesus. Nah, ambek-ambekan. Nah, maranehna teh nyawuran sareng nyarekan ka Musa sareng Harun teh kieu cenah. Oh, tibatan urang paeh kalaparan di gurun ieu, urang mah mendingan ge paeh di Mesir kitu cenah Cimot. Widih menikah cidahnya. Kita bersyukur teh diselametkeun. Leres pisan kedah nama urang Israel teh ngucap syukur karena sagala rupi anu tos Gusti bere ka maranehna nya. Tapi Gusti mikanya ka urang Israel ka Musa jeung ka Harun. Janten Gusti nimbalan liwat Musa. Yen sagala rupi kabutuhan Israel bakal dicukupkeun ku Gusti. Wah, hebatnya Gusti teh nyadiakeun sagala rupi kanggo bangsa Israel. Tapi kumaha Gusti masih hanana? Ngangkungan naon eta teh? Tah, eta teh di Gusti nepikeun eta liwat manuk-manuk puyuh nu haliber jeung daratan ka pakemahan maranehna. Nah, aya deui manuk-manuk puyuh eta dagingna bakal didalahar ku bangsa Israel. Aya deui berkah Gusti. Gusti minuhan eta kemah teh wit kadahareun nu kawas es meuni ipis gitu, meuni ipis.
Aya es di gurun pasir si teteh mah. Nah, eta mah sanes es, tapi mamina mana? Mana teh naon? Mana teh naonnya siga roti tapi ipis pisan ieu teh. Kak Gusti masihan eta unggal poe kecuali Sabtu jeung Minggon. Oh gitu. Janten. Cariosanana. Asa diemutan teh urang kudu mercantenkeun sabaru teh ka Gusti. Laras, urang oge Berkah Gusti mah pasti we. Kurang pasti kurang kedua pasti aya. laras pisan urangnya kudu ngucap syukur. Tong kukulutus wae, ambekan wae siga bangsa Israel percanten yen Gusti ngaberkahan urang sadaya. Da Gusti teh mikanya ka urang. Iya, harus ih. Laras pisan. Tah kitu cimot caritana urang Israel teh barulah kitu caritana. Aduh, Iya. tapi teteh ayeuna meuni lapar. Ngabayangkeun mama Imah tah. teh meuni lapar. Hayu atuh urang ka imah teteh, ka bumi teteh. Iya, ayo. Mantarang daging aya. Hayu lah, daging sapi ge aya. Hayu atuh. Dadah heula atuh ka barudak. Ayo.